Assalamualaikum wargi-wargi pecinta dongeng Sunda. Dongeng Sunda jejer carios Si Taji Angin Wilujeng ngadangukeun sok ah. Esuk harita teh panon poe geus moncorong di belah wetan. Cahyana sumebar nyangan buana panca tengah. Dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patemalan jeung baturna. Cai ibun nu tadi ngagerenang dina tungtung daun, nu pating carelak nu katojo ku panon poe, ayeuna geus teu katenyo deui. Di kiduleun lemur Ciburuy girang ngajegir gunung gede luhur. Poncrotna nyorocos, nunyuk langit siga nu hayang ngajul mega mapak bentang. Leuweungna lega, geledegan keneh, arang langka kasaba ku manusa. Leuweung luang liwung panonoban sato galak kayaning mau, macan kumbang, oray, ajag jeung sato sejena. Oge kawentar sanget, loba siluman-sileman nu ngageugeuh di eta tempat. Eta gunung di lemur Ciburuy girang mah katenyo jelas pisan. Heueuh da puguh gede gunung teh. Eta gunung kasebutna Gunung Sempal. Harita teh di jero imah. Sabot keur jarempe kitu, Darmadi katenyo ngahuleng, masih keneh bingung. Ngeunaan tanda nu aya dina tongong budak. Komo geus nenyo bener ayana. Harita teh teu kuat ku panasaran keneh meureun. Manehna gancang cengkat, tuluy nyampeurkeun ka Aki Sukra nu keur diuk jeung Emak Paraji. Tuluy manehna nyarita bari geek diuk. Ki kumaha eta teh tanda teh? Abdi masih penasaran, sareng masih gacan ngartos. Madi tong salempang tong hari iwang jang. Eta tandana geus aya dina carita-carita heubeul. Eta tanda geus disebut dina carita karuhun. Orok nu lahir jeung pusaran angin di tongongna disebut tanda angin. Eta lain musibah, tapi panungtun atawa pituduh. Temal Aki Sukra. Emak Paraji ngalieuk ka Aki Sukra. Rarayna ngagambarkeun antara harapan jeung kasieun. Sariningsih neuteub deui ka orokna, sedengkeun Darmadi mimiti katenyo teu tenang. Panungtun, maksud Aki kumaha Ki? Kumaha bisa tanda kitu disebut pituduh? Ceuk Darmadi nu masih keukeuh can ngarti. Teu kabeh jelemanya hojang. Tapi tanda angin di hatina ieu orok ke bakal boga rasa. Rasa nu bisa ngadenge kana alam. Manehna bisa ngarasakeun perubahan cuaca, arah angin jeung omongan nu henteu diucapkeun ku lisan. Kitu katerangan ti Aki Sukra. Atuh Darmadi katenyo ungut-ungutan. Aki Sukra tuluy nangtung lalaunan, lempang muruka arah sariningsih nu keur mangku eta orok. Kitu deui Paraji jeung Darmadi sarua nuturkeun. Tuluy Aki Sukra nitah muka simut orok ka eta sariningsih. Sanggeus dibuka, Aki Sukra neuteub kana tonggong si orok. Tanda ieu geus aya turunan ti karuhun. Tapi nu narima tanda ieu biasana dipilih jadi nu bisa ngadengekeun angin. Lamun teu diajar bisa jadi bahaya. Tapi lamun diajar bisa jadi nu mawa karaharjaan. Wanci terus ngaronjat. Cahya panon poe nembus sela bilik, nyorot ke tengah imah. Kawas langit oge siga apal kana takdir anyar nu lahir harita. Aki Sukra neuteub tarik ka beungeut orok. Leungeunna ngusap halus tongong leutik nu nyimpen tanda pusaran angin. Sakitu leutikna kawas koin.
dina tonggong hanapeun tak-tak anu kenca. Iya budak teh lain budak biasa nyai Madi. Iya budak kudu dipalire kelakuanana dijaga laku lampahna. Sabab anjeunna digedekeun lain pikeun hirup biasa. Anjeunna kudu diajar deukeut jeung alam. Sabab hartina hirupna aya patalina jeung angin jeung leuweung. Komo jeung nu maha kawasa mah eta nu utama. Sariningsih ngarangkul eta orok, bari hatena campur aduk, sedih, sieun, tapi pasrah. Manehna ngusap bok orok nu masih baseuh, tuluy nyium tarangna lalaunan siga nu nitip janji dina jempling. Aki, sanajan abdi henteu ngarti kana takdirna, abdi moal pernah ninggalkeun budak ieu. Mun memang jalan hirupna beda, abdi ikhlas. Tapi ingat, manehna anak abdi, getih daging abdi sorangan. Ceuk Sariningsih, bari celengok nyium deui tarang eta orok. Darmadi katenyo neuteub ka eta orok. Simkuring bakal usaha ngajarkeun sagalana nu ku simkuring bisa. Sanajan simkuring teu ngarti teuing kana hal alam atawa angin. Tapi simkuring teh bapakna. Kitu gerentesna Darmadi. Emma Paraji katanya ngeuk lelaunan. Hatena nuna parasaan campur aduk. Manehna nyaho eta orok teh lain orok biasa. Tapi manehna oge ngarti tanggung jawab kolot teh henteu bisa digantikeun. Lamun kitu mendingan orang pasian heula ngaran ya orok teh. Ngaran nu saloyu sareng jati dirina. Kumaha nyai? Ek ningaranan saha ieu budak teh? Ceuk Emma Paraji tumanya ka Sariningsih. Nya ari abi mangiringan bae mak, nyangakeun kumaha Kang Darmadi we eta mah. Bade saha-saha oge. Temal Sariningsih, Emma Paraji ngareret ka Darmadi. Kitu geuning teh Jang Madi. Rek dingaranan saha ieu orok teh? Darmadi ngadon ngareret ka Aki Sukra siga nu masrahkeun. Aki Sukra surti. Lamun ieu jabang bayi dilahirkeun jeung tanda angin, jeung lahirna ngahiap angin isuk nu jempling, mangka dayana leuwih pantes tibatan. Jep jempe Aki Sukra nyelang heula nyaritana ku neureuy ciduh. Taji, si Taji angin, cocok tangaran teh. Ari taji hartina ujung atawa mata tina hiji hal nu seukeut, lambang kakuatan, kejembaran, jeung inti tina hiji daya. Ari angin nya eta lambang gerak alam, hiji nu teu katingali tapi karasa, teu bisa dicegah tapi bisa nuntun. Jadi taji angin artina hiji jalma nu jadi ujung kekuatan tina kahayang alam. Kitu ceuk Aki Sukra ngajentrekeun ngaran taji angin. Atuh ti harita orok leutik eta dingaranan si taji angin. Lahir dina Rebo isuk. Basa halimun masih ipis jeung hayam can kongkorongok. Diluhureun samak pandan kolot nu jadi saksi.